Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halut anu kasepnya sajawa barat kasep naga ayeuna namanya dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda nya ieu lami katunda nage dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekartaji bagian ka-31 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi anu kasep sa RW nya. Janten ieu teh dongeng teh tos aya gitunya alurna teh gitu. Ngan pedah aya sakedik meureunnan Ari Persib pengarang nama Sagara jeung Dewi Sekartaji teh aya hubunganna naon gitunya moal hare-hare we gitu masing-masing carita. Ari istri pengarangna protes meureunannya. Mun itu rame kitu kieu ih manya kitu ih pokoknya mah kudu kieu omat tingalikeun lamun teu kieu akhirna moal dibere tak kitu saur istrina ieu pengarang teh nya. Tungtungna dirubah deui dongengna jadi we telat ya dah saha nu teu sieun nya ku diri wagoah. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Dewi Sekartaji teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Kayak ya wae masalah ngarang dongeng kudu pas ya aja. Jeung ibu negara. Namun satacana dilajeng kade ulah hila panuta acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Mang Ian Sunda Mang Ian nya. Mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu paranto subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu nya bari masaknya segegerohna aduh pokokna mah ibu-ibu anu rancunit anu dangdos nalika kaundangan tapi pas hareupeun salaki rami jud oge kanggo bapak-bapana anu bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai di tepasnya di rencangan kuno bohai di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur bari nguseupna nya di perjalanan di pasar di pabrik di kantor pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Oge ulah hilap di like di komennya sareng di share wajib komen pokoknya mah tingalikeun lamun teu komen dicegat jurignya. Oge ulah di skipnya iklanna da bager pokoknya mah anu teu skip iklanna didoakeun sing soleh sing tamih-tamih rezekina pokoknya namanya sing sehat sing panjang umur ditamplokeun doana anu teu skip iklanna mah langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atanapi toa masjidnya jam 12 peuting ngageleger. Oke kumargi simkuring madang dongeng sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor iklan aya gajinya tah saumpamina ngaraos kahibur ku padaran dongeng simkuring mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari nu tos teu usumnya da para pendongeng teh tos sararepuh tiasa nyawer kana nomor dana ieu tah sabaraha we saiklasna nya. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekartaji bagian anu ka-31 ya gitu pokoknya mantos kenging ngoropea ku pengarangna saatosna diprotes kuriri waguah mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
panca nulami katunda teh kamari neme dugikeun ka Dewi Sekartaji anu malih rupanya janten Tubagus Inggi dia jajaka kandang ngalandongan Prabu naon eta teh Jaya Kancana dia anu teu damang gitu sing horeng kengeng kitu teh nya sihir teh racun gitu. Tak kumaha ieu lalakon Dewi Sekartaji anu ngarobah wujud jadi hiji tangtungan jajaka nu namina Tubagus Inggi. Tubagus Inggi ngawakca deui sadiakeun tampolong bisi Prabu Jaya Kancana ngutahkeun getih. Mangga Raden, saur Nen Saripah bari jengkar tidinya. Telah mitos kadinya deui bari nyanak tampolong. Mugia bae aya pitulungna pangeran. Ieu tarekah cing jadi musabab cageurna panyakit, sok sanajan pikeun saheulaanan, sahenteuna bisa manjangkeun umur. Ceuk Tubagus Inggi deui bari ngodog saku bajuna. Tubagus Inggi ngalaan cepuk emas tina endong hideung, eta cepuk terus bae dibuka tutupna. Sanes muka cepuk emas diangseukeun kana pangambung Prabu Jaya Kancana. Kersaning pangeran Prabu Jaya Kancana anu ngalempreh ka ciri ngulisi bari ngajegoh batu. Tubagus Inggi mere isarah ka Nen Saripah sangkan nyandak tampolongna. Prabu Jaya Kancana teras bae goh-goy teu sirikna ngohkoh taya lirena. Golok-gok Prabu Jaya Kancana teh ngutahkeun getih hideung tangka ngagarebleg. Cacap tina ngutahkeun getihna Prabu Jaya Kancana ngagoler deui bangun ka cidaripuhna. Sok ayeuna mah pasihan cai uyahaneut kanggo kukumurna. Teras pasihan cai asa kerang kange ngaleueutna. Ngan wayahna ulah wara dipasihan katuangan naonnya. Ceuk Tubagus Inggi masihan wujangan ka Nen Saripah. Nen Saripah enggal nyumponan panyuhunkeun ti Tubagus Inggi banget ku percantena ka Tubagus Inggi. Teu lila di antarana anu udur teh tiasa cengkat deui sok sanaos teu acan sagemleungna pulih deui ka Wasasari. Raden Sulaksana jeung Raksadewa tangka gogodeg nyata pisan Tubagus Inggi teh geuningan miboga pangarti anu kacidali nuhungna. Pok bae Nen Saripah kedaling lisan. Hatur nuhun Raden, tos haat nulungan ka caroge ibu. Sekali dihatur nuhun, ibu moal tiasa ngabalas kana kasayan manah si Raden. Ih teu sawios ibu, abdi mah mung darma nyareat anu ngadamangkeun mah anging pangeran anu maha suci. Mugia bae salami 2 sasih kapayun aya jalmi dinuhung haat ngalandongan ka Prabu Jaya Kancana. Walon Tubagus Inggi bari manggut. Ari Nen Sipa teu wantuneun nyaketan ka Tubagus Inggi, anjeunna ukur nyempo di juru bari socana ngadilakan ka Tubagus Inggi. Prabu Jaya Kancana ngiring nyarios suantena halon nakranan. Nuhun Raden, geus haat nulungan kula. Nu sasatna mah sahoseun rek ajaling pati. Jentrekeun ka kula naon sabenerna nu geus kajadian. Nepi ka diri kula aya nu ngaracun. Rupina mah aya pihak musuh nu ngahaja ngaracun ka pangersa. Upami pangersa ajaling pati tangtosna kayaan kagubernuran harengheng paciweuh tah nu tiasa ngungkulan. Namun abdi oge teu apal saha-sahana mah tanapi jalmina anu gaduh polana. Tiwang kita ayeuna kade kedah waspada ulah cileureun. Margi urang moal apal pan aya jalmi nu tos bilu ka pihak musuh. Sarengna deui sok sanaos tos jag-jag deui poma ulah nyirikeun ka nu sanes. Keun anu sanes mah terangna pangersa teh nuju teu damang keneh. Kitu ceuk Tubagus Inggi masihan wewengan ka Prabu Jaya Kancana. Kaharti pisan ku kula Raden.
Sakali deui hatur nuhun geus haat nulungan kula. Sakumaha nu geus kaunggel dina eusi saembara. Sing saha nu bisa nyageurkeun kasakit kula bakal diangkat jadi pangagung sarta bakal diberi duit anu gede pangajena. Jadi kula teh rek masrahkeun bae ka anjeun Raden. Saur Prabu Jaya Kancana netelakeun deui eusi saembara ka Tubagus Inggi. Hapunten pangersah, sanes jisim abdi nampi kana pangasih. Abdi mah darma nyareat kanggo sementawis dugi ka jalmi anu leres-leres gaduh antina sumping ka dieu. Namun abdi gaduh panyuhunkeun atanapi pamerdih ka salira pangersah. Walon Tubagus Inggi mungeun narima pangleler ti Prabu Jaya Kancana. Sok bae geura balaka Raden. Satungtung kadadaka iga keneh mah kukula moal burung ditedunan Raden. Saur Prabu Jaya Kancana nyanggeman. Hatur nuhun pangersah. Ke dina hiji waktos kagubernuran Gunaloka kedah ngayakeun pasanggiri ngadu jago. Namun ieu pasanggiri teh khusus atanapi dikumkeun kanggo para nonoman. Sing saha bae oge tiasa ngiringan, poh istri atanapi pameget. Anu utami mah gaduh pangarti sareng pangaweuruh. Supados langkung kahartos mah anu bade ngiringan kana pasanggiri teh yuswana ulah langkung ti 30 taun. Ieu pasanggiri teh kedah saenggalna diayakeun ulah dugi ka dilamikeun deui. Sahanu terang jalmi anu gaduh anti racun bakal ngiringan pasanggiri. Mangga bae eta mah nyanggakeun karengrengan di dieu. Kitu ceuk Tubagus Inggi nepikeun pamaksudan ka Prabu Jaya Kancana. Kaharti pisan kukula Raden. Anu hartina mah eta pasanggiri teh miboga maksud jeung tujuan anu tangtu. Sakali deui hatur nuhun Raden. Kula kacidatu marimana. Saur Prabu Jaya Kancana kalintang bingahna ngadangu cariosan Tubagus Inggi. Kitu pisan pangersah, supados jalmi-jalmi anu gaduh pangarti linuhung tiasa lawung dina pasanggiri. Hapunten anu kasuhun sanes kirang sono ieu teh. Abdi bade teras ngabujengan deui ka wongkon anu sanesna. Pokna Tubagus Inggi terus amitan ka Prabu Jaya Kancana. Keke, lamun sakirana kula hayang nepungan si Raden kumaha carana. Maksud teh bisi isuk jaga ninggeto hayang badami perkara pasanggiri. Lantaran kula teh butuh deke nganti si Raden. Moal hade ngayakeun pasanggiri tapi taya jalma nu bisa diandalkeun. Saur Prabu Jaya Kancana kawas ngemu karisi. Teu kedah salempang pangersah. Sok sanaos daya abdi oge. Namung aya raka sapaguron anu wastana Dewi Skartaji. Si Acek Sekar putrana Demang Raden Padmakusuma ti Giriwangsa. Pundaka Dewi Skartaji elmuna langkung aheng tibatan abdi. Namung kade teu kenging geruh. Cekap bae nu araya di dia anu uning amanya. Pokna Tubagus Inggi ngajentrekeun ka Prabu Jaya Kancana. Ngadenge caritaan Tubagus Inggi sakabeh anu araya di dinya caruring hak. Saha nu teu apal atuh ka Dewi Skartaji, wanoja anu kaceluku kageulisanana lungguh timpuh andalmi estu mata kayungyun. Tapi kiwari ngadenge beja lamun Dewi Skartaji teh miboga kasakten linuhung ngaluwihan Tubagus Inggi. Puguh bae sarerea ngerasa kaget asa teu percaya kana pangdengena. Keke, ieu teh si Nyai Sekar udakna Demang Padmakusuma kitu. Eta teh teu salah Raden. Sakanyaho kula mah si Nyai Sekar teh sakitu lungguhna apanan. Saur Prabu Jaya Kancana ngaraos mangmang. Leres pisan pangersah, namina ilmu pangawuruh mah teu apal ngancikna di saha. Margi moal katawis kuso calahir. Hapunten ieu teh sanes megat wangkongan, abdi teh bade teras lumampah deui manawi. Perkawi si Acek Dewi Skartaji mah kayak ku abdi urang gero.
anjeunna bakal ngaguru duga dia geura. Ceuk Tu Bagus Inggi bari sasalaman ka Prabu Jaya Kancana. Sok sanaos seueur keneh kapanasaran, Prabu Jaya Kancana teu tiasa ngahulag ka Tu Bagus Inggi. "Sakali deui, atur nuhun Raden," saur Prabu Jaya Kancana bari dumareuda. Tu Bagus Inggi teu nembalan, inyana tibang unggeuk. Tu Bagus Inggi terus bae munjungan ka nu araya di dinya, basa patarema panangan sareng Den Sipa, jinisna ngadilah ka Tu Bagus Inggi. "Heh, jalu atuh, nyagi anjeun kasep, kuring mah teu bogoh," saur Den Sipa katawis rarayna bangkenu. Tu Bagus Inggi teu nembalan, ukur nyerengeh seuri, celetot panangan Den Sipa teh dicocok ku Tu Bagus Inggi. Puguh bae Den Sipa teh tangka ngagurubug. Pok bae Tu Bagus Inggi ngawakca. "Mangga dikantun ka sadayana, ajeg Sekar dihaturanan linggih. Hapunten, rai bade neraskeun deui lalampahan." Cacap tina cumaritana, jirim Tu Bagus Inggi geus ngaleungit ti dinya. Sakabeh anu nyaksian kana eta kajadian ukur ngemang kadu awahing ku kasima, tete lapisan Tu Bagus Inggi teh tangtungan budak ngora anu miboga pangarti linuhung. Marengan leungitna jirim Tu Bagus Inggi, didinya geus ngajirim Dewi Sekar Taji. "Inggi, di mana anjeun teh?" saur Dewi Sekar Taji bari luak liuk milarian Tu Bagus Inggi. Sakabeh anu araya di dinya teu sirikna barun ceulik atuh molotot ka Dewi Sekar Taji. Nyata pisan omongan Tu Bagus Inggi teh teu nyalahan, lamun Dewi Sekar Taji miboga pangarti anu linuhung. "Rai Sekar?" saur Den Sipa, anjeunna nyirilik ka Dewi Sekar Taji bari teras ngarangkul. "Ajeg Sipa, nagening abdi aya di bumina ajeg Sipa ieu teh." Waler Dewi Sekar Taji bisa pisan nyandiwarana teh. Prabu Jaya Kancana tangka gogodeg, nyata pisan Dewi Sekar Taji teh lain tangtungan wanuja biasa, tapi weruh ku pangarti jembar ku pangabisa. "Hapunten kasadayana, wirih abdi tos cologog ieu teh," saur Dewi Sekar Taji bari teras bae munjungan ka nu araya di dinya. "Teu nanaon Nyai Sekar, kadieu diukna cing deukeuh jeung amah," saur Prabu Jaya Kancana ngagupayan ka Dewi Sekar Taji. Dewi Sekar Taji disarengan ku Den Sipa enggal bae nyampeurkeun ka Prabu Jaya Kancana bari gukek caralik. Pok bae Prabu Jaya Kancana ngawakca. "Beuh, amah teh can lipur manggih ka helok. Ayeuna geus nambahan deui rasa kaget teh. Nyaan, asa jauh tina panyangka lamun hidup teh miboga pangawasa anu kacida linuhungna Nyai Sekar." "Hapunten Ama Prabu, manawi teh si Inggi Rai saguru abdi teu sumping ka dieu. Kumaha kayaan Ama Prabu ayeuna? Natos sakinten kitu?" Waler Dewi Sekar Taji socana nutup ka Prabu Jaya Kancana. "Berkah Nyai Sekar, sok sanajan ukur saheulaanan, amah teh geus jag-jag deui kawas bihari. Hatur nuhun kana pitulungna, boh ka si Raden Inggi oge ka si Nyai Sekar ku anjeun. Geuningan teh teu kudu neangan kanu jauh, anu raket oge miboga pangarti anu linuhung apanan. Nah atuh ari boga pangabisa teh lain tembongkeun, ngarah balarea pada apal jeung nganyahokeun nyaeta ka si Nyai Sekar." Kitu kasauran Prabu Jaya Kancana ngebrehkeun kabingah manahna ka Dewi Sekar Taji. "Hapunten teh Ama Prabu, sasatemah abdi teh nuju nyamuni, sangkan teu kasungsi ku nu sanes. Dalas pul abdi oge teu uningan upami putrana gaduh pangawasa. Dina dinten mangkukna,
Raisa guru tu bagus ingi teh nyuhunkeun widi bade amengan ka Gunaloka. Manawi teh sanes bade ngalanungan ama Prabu. Da abdi oge sami tos gaduh rancang bade nepangan ama Prabu ka dieu. Namun alhamdulillah kabujeng tu bagus ingi sumping ka dieu. Sami bae margi tu bagus ingi sareng abdi teh saguru saelmu taya bentenna. Waler Dewi Sekar Taji deui masihan wewengan ka Prabu Jaya Kancana. Bunga bisa nama teh ngadengena asa boga gunung pananggehan sakalian aya karerepet teh. Jadi kumaha pamaksudan hidup teh satuluina Nyai? Ama mah sejamiluan bae. Saur Prabu Jaya Kancana atra raraina bear marahmai. Abdi bade ngudag cariosan tu bagus inggi. Sok sanos tenggiring ngakseni namun abdi oge uning ngapisan. Mangga bae pihak ka gubernuran Gunaloka ngayakeun pasanggiri. Namun kade cing waspada permana tinggal. Margi pihak musuh salawasna ngukuntit bade ngadamel kariuhan di dieu. Kalebet para begal si Kalapati. Tangtos nak maranehna nyamuni sangkan teu kasungsi ku urang. Anu utami mah kedah waspaos teh ama Prabu. Poma saurang ge ulah aya nu uningan saumpamina ama Prabu teh tos damang. Abdi gaduh payakinan jalmi anu gaduh antina racun bakal sumping ka dieu. Mung sakitu anu tiasa kapedar ku abdi hapunten sanes kumawantun ieu teh. Saur Dewi Sekar Taji ngajentrekeun sagala rupana ka Prabu Jaya Kancana. Kaharti ku ama Nyai Sekar. Ke hari ama geus bisa barang dahar gitu. Lain naon ama teh teu kuat lapar. Awak asalang layeuseun kieu. Meh daya tangan pangawasa. Saur Prabu Jaya Kancana bari maksakeun cengkat. Kisah kedap ama Prabu, ku abdi urang parios heula nya. Waler Dewi Sekar Taji panangan katuhuna dikibaskeun kana mastaka Prabu Jaya Kancana. Barasa aya cahaya bodasna ningkilat ngabarasat kaluar tina dampal panangan Dewi Sekar Taji. Eta cahaya teh lebet kana mastaka Prabu Jaya Kancana, jinisna tangka ngahengge. Anu araya didinya pating gurubu ngarasa reuas ningali cahaya bodas anu matak serab. Sararea beuki yakin ayeuna mah lamun Dewi Sekar Taji teh lain wanoja samanea tapi tangtungan jawara anu pecuku ilmu panemu. Mangga ama bade barang tuang mah bade nuang nanaon oge taya pantrangan. Ulah soteh nuang janela sareng cangkang kadu. Saur Dewi Sekar Taji bari gumujeng. Teburung atuh Prabu Jaya Kancana ge ngiring gumujeng. Teu lami Den Saripah nyampeurkeun kadinya bari teras ngalisan. Hayu sararea urang alompreng babarengan. Itung-itung pakawuan bae nyukuran nikmati pangeran. Tolo bade anu kapicatur sararea carengkat muru karohangan tengah. Didinya katuangan geus ngagelar loba rupana matak bariekeun. Sararea kupkop kana alasna sewang-sewangan balake cerakan pating lalimed. Aduh lalimed aduh. Sararea kupkop kana alasna sewang-sewangan balake cerakan pating lalimed karasa pisan nikmatna teh. Cacap tina lomprengna Prabu Jaya Kancana pok bae ngawakca. Ki adi oge raksa dewa regepkeun ku anjeun duaan. Tadi geus kasaksin lamun cageurna kula teh ulah betus kasing sahabai oge. Kula gerek mere pancen ka anjeun duaan nyaeta perkara pasanggiri ngadu jago di Gunaloka. Pek anjeun duaan babadami anu paheut jeung si Nyai Sekar. Sakabeh pamenta si Nyai Sekar omat ulah aya nu dipungpang. Kumaha kaharti ki adi oge raksa dewa. Soca Prabu Jaya Kancana rutret ka Raden Sulaksana katut ka raksa dewa. Kahartos aka Prabu. Rai mah seja ngiringan bae kumaha si Den Sekar.
Walon Raden Sulaksana bari rengku. Sok kadinya Nyai Sekar, geura balakakeun we rarancang hidup teh, ngarah ka saksen ku balarea. Saur Prabu Jaya Kancana socana ngareret ka Dewi Sekartaji. Hatur nuhun Ama Prabu, abdi bade masihan wewengan ka Raden Sulaksana oge ka Aki Dewa. Tong salempang abdi ge moal cuy perkawis pola Raden Sulaksana sareng Aki Dewa anu cunihin. Saur Dewi Sekartaji bari ngikiki socana ngadila ka Raden Sulaksana katut karaksa dewa. Nomor dana muhun, nomor dana. Rai atuh beungeut Raden Sulaksana jeung raksa dewa teh euceuy beureum awahing era jeung wirang ku Dewi Sekartaji. Tetela pisan lian titu Bagus Inggi, Dewi Sekartaji oge apaleun kana kalakuanana. Atur nuhun Den Sekar, pun mangse jangan ngadangukeun bae rarancang Den Sekar salajengna. Pokna Raden Sulaksana teu sirikna dodongkoan ka Dewi Sekartaji. Memeh nyarios Dewi Sekartaji ngablenye heula kagugu ku polahna Raden Sulaksana. Ari raksa dewa ukur ngeluk tungkul asa ruas kareureuhnakeun. Mun seug teh mah lakuna katohian ku pamajikanana geus tang tu atuh bakal ear saguna loka. Pamustunganana mah inyana bakal dionclah tina kalungguhanana salaku kokolot punggawa di kagubernuran Gunaloka. Geus dewanya. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui giningannya di teu karaos. Cag urang tunda ilalakon Dewi Sekartaji nya bagian ka-31 ya palawargi sadayana. Pamugia kapayuna sing lancar sekali di urang doakeun Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi dina medar ieu dongeng teh nya sing ulah aya halangan harungan sing disehatkeun pokona mah sing jembar rizkina estuning leres-leres anjeunna mah lilahna teh nya dina ngahibur urang sadayana. Pamugia sing janten ladang amal kanggo anjeunna oge kanggo Teh Hera nya oge ka para editor ieu dongeng nya salah sawiosna Teh Yeni atanapi nu sanesna. Pokona mangka sakur-sakur anu berperan dina hadirna ieu karya Dewi Sekartaji pamugia sing bagja, sing sehat, sing aya dina kaberkahan sagala rupina nya. Atuh nuhun pisan tos ngahibur nya karya Kang Rompis luar biasa. Da benten atuh nyari dina ngadongeng mapannya dina radio tangtosna ieu teh aya kontrak pan kitu nya. Sareng pengarangna teh fokus we anjeunna mah dina widang ngarang ieu mah anjeunna estuning dina sela-sela kasibukan da anjeunna mah konsultan teh nya konsultan proyek di mana aya waktu luang gutrut anjeunna mah ngarangnya kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ieu carios teh sing aya pulunganeunana dina perjalanan lalakon kahirupan manusia di alam dunia. Da ieu mah fiksi kitu nya. Nilai-nilaina tangtos aya. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di hanjuang siang urang teuneum di haneuleuum sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.